Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun nuluhurku ilmu, ujembarku budaya, nunanjirku sejarah. Pangersa girang pangajen, anu kusim kuring dipihormat. Rerencangan patandang pasang giri biantara anu kusim kuring sami-sami dipihormat. Sugrining puji mugia dumugi ka Gusti anu maha suci. Syukur nu janten pamuka catur, urang sanggakeun ka Allah anu maha gopur maha luhur maha agung, anu paratos nungdung bang balung dina salaputing kolbu, nyinglarkeun lalaksen sumarekes dina salaputing hate. Ngagentos eta rasa ku pirang-pirang nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, sareng nikmat sehat panjang yuswa. Salawat miwah salam mugia salawas tak dikucurkeun ka junjunan alam, nyatana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Girang pangajen anu kusim kuring dipihormat, di tahun 1483 dugi ka tahun 1520 hiji di mangsa kepemimpinan Raja Agung Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi, Tatar Sunda teh nangtung pageuh teu ukur jadi hiji wewengkon, tapi jadi lambang kajayaan sareng lambang kahormatan. Mangsa harita Tatar Sunda teh ibarat taman kahirupan anu mekar sampurna. Lembur-lembur ngajajar, sawah hejo ngemploh, walungan ngalir-lir urat nadi anu ngahirupan sakumna jagat. Dipusur pamarintahan pakuan pajajaran, hirup budaya anu luhur, ngembang ilmu pangaweruh, tur ngakar ajen inajen kahadean. Kutilu pilar, sili asah, sili asih, sareng sili asuh. Sri Baduga Maharaja parantos ngawangun peradaban anu lain ngan saukur ku tohaga ku wangunanana, tapi tohaga oge ku akhlakna. Nanging mangsa teu kungsi eureun waktu ngalir-lir warungan ngantunkeun tapak-tapak tina unggal zaman anu kasorang. Ayeuna urang nangtung dina hiji mangsa anu pinuh ku kamajuan, tapi oge pinuh ku tantangan. Dina kanyataanana ajen sili asah, sili asih, sareng sili asuh anu baheula jadi napas kahirupan. Kiwari mimiti karasa luntur ku poe, heas ku mangsa. Gotong royong anu kungsi jadi kekuatan masyarakat. Ayeuna mindeng kaganti ku sifat individualistis. Tata krama nu baheula jadi panghias diri, kiwari kasilih ku bahasa kasar, jeung paripolah anu teu saluyu jeung ajen budaya Sunda. Barudak ngora anu sakuduna jadi penerus, kiwari leuwih apal kana budaya luar, tibatan jati dirina sorangan. Bahasa Sunda anu jadi indung basa, beuki jarang dipake dina paguneman sapopoe. Hadirin anu kusim kuring dipihormat, ningali kaayaan anu tos nyimpang kana tatanan. Nah urang teh bade teu kecet-kecet acan. Nah urang tega upami seueur kajayaan pajajaran. Ukur jadi lebu nu kabawa angin, saukur carita papaes biwir keur panglundutan incut buyut urang. Sawios jati diri urang tumpur ludes, alatna kararobahna zaman. Atanapi urang nu kedah mipit mangsa ngala waktu. Nunjukkeun deui darajat Sunda di tengah dunia. Jawabanana teu aya sanes, iwati ngamimitian ti lengkah anu leutik, tapi lengkah anu leutik tak nu nyata. Saupamina urang netep seukeut ka sakuring bungking, pangpangna di Tasikmalaya, lemah keturunanna para ulama, kota santri nu janten puseur deui peradaban di Priangan Wetan. Saestuna urang teh nuju nincek dina luhureun mutiara. Urang mibanda modal nu ngagebur, tanaga nu tohaga pikeun ngahurungkeun deui obor kajayaan nu kungsi moncorong.
mimiti namu mulai bahasa ujung adab. Di Tasikmalaya urang kawenter ku pasantrena. Ieu teh sanes ngasa ukur julukan. Nanging mangrupa benteng suku guru pikeun ngajagi ajen moral urang. Hayu urang hirupkeun deui budaya asli hormat ka saluhureun. Sarta silih pikanyaah anu kasahandapeun. Bahasa Sunda anu lemes jarang merenah kedah deui dipaek gomulang di obrolan di pasar. Di sekolah nepi deui ka kantor pamarentahan. Kadua, ngamajukeun ekonomi berbasis budaya. Tingali kumahna indahna payung geulis. Tapi sunak bordir Tasik. Sarta unikna kelong geulis. Ieu teh lain sakadar komoditas ekonomi. Tapi buktian urang Sunda khususna di Tasikmalaya. Jalma-jalma anu tara rapis. Sarta nimbanda rasa seni anu luhur. Ku cara ngadukung jeung make produk lokal. Urang geus mangkat deui harkat jeung martabat budaya. Katilu ngajaga alam jeung lingkungan. Saluyu jeung filosofi leuweung rusak, rahayat bakal leuwih rusak. Urang Tasik kedah janten garda panghareupna dina ngajaga kaendahan alam galunggung sarta kabersihan kota urang. Sangkan Tasik tetep persik salaku enteng tina ajen kageulisan Tatar Sunda. Mungkur ti ieu mimbar, hayu urang gagar semangat anu anyar. Ngahirupkeun deui cahaya Sunda, lain hartina urang embung maju. Tapi urang maju bari mawa jati diri. Urang buktikeun yen ti kota Tasikmalaya cahaya Sunda bakal moncorong deui ka sakuliahan dunia. Pajajaran moal leungit ti dunia, salami urang masih kene nyepeng deleg kana ajen inajena. Pungkas asiwung, bilih aya basa kirang merenah, bilih aya catur anu kurang mihatur kana hate, simkuring ngadak tawakuf anu saageng-agengna. Hirup Sunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.